Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum rahmatan lil alamin. Wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin yahdi man yasha'u liyahdiya fil jannati ma'al faizin wa yudhillu man yasha'u fayakunu minal khasirin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa anna muhammadur rasulullah shadiqul wa'dil amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hafidhuna wal hadirat ittaqullaha wa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Sallallahu sadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika min syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in bi qadari wa qadari. Wa qala aidan la yu'minu 'abdun billahi hatta yu'minu bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Al-hadis. Al-mukarramun jajaran para alim ulama. Oke, wabil khusus kasyayun al-mukarram nyata parantos masihan syariatna ilmu ukrasna guru urusin kuring anu urusin kuring sangat lebih hormat. Oke, anu mudah-mudahan anu kasihkeun rumatenan jadi ilmu anu manfaat pada khusus urusin kuring ilmu kasadayana jadi sababia wasilah ngalengitkeun diri pribadi tina kabodohan. Sebab ulama kapayunan ku terang la ta'lamu masyai'an lalangkungan ibu rama guru-guru urang sadaya. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Anjeunna parantos tiasa ngadidik nanti nabina musahakeun mudah-mudahan amal kasayan al-mukarram pasang sadaya urusin kuring mudah-mudahan dipanjangkeun muswana kalawan dikuatkeun iman Islamna kalawan dipanjangkeun yuswa anu barokah kalawan dijadikeun ilmu anu manfaat kalawan dipasihan rezeki anu jembar anu barokah kalawan mudah-mudahan ku ilmuna jadi sababiyah diselamatkeun ku Allah Ta'ala tur dibadakeun dunya para ka akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, wabil khusus ka manusiana Al Habib Nurgani
Ieu teh lamun ningali dina masalah nasab sing kuring isi bina-bina. Ieu teh diharuskeun di masalah hukum, mentenang lamun kuningan di masalah hukum. Tapi begitu ieu teh ya pribados ieu sok masihan waktu kemudian dina nyaeta naon kitu dina tawadukna yaitu kanu para sesepuh. Padahal anjeunna teh ilmu teh nya di masalah agama laku kumaha kita tawaduk. Mudah-mudahan ku katawaduanana ku Allah diangkat derajat di Gusti Allah. Namun bagina sesuai hadis sing sajalma anu tawaduk hirup di alam dunya insyaallah bakal diangkat derajatna ku Gusti Allah. Tapi sebaliknya sing sajalma ngaladuan sifat takabur ujub dia wallah bakal dihinakeun ke dina poe kiamat. Mudah-mudahan ku tawadhu mah tenang jadi sabab yang diangkat derajat ku Allah disebabkeun dibarjakeun dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, ka sadayana para alim ulama, para guru-guru anu di kampung, guru sing kuring, aku sing sadaya TV hormat. Mudah-mudahan dimuliakeun ku Gusti Allah. Oke, tilap kasadayana ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda-pemudi umumna kasadayana kaum muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat anu sempat hadir ka ieu pat-empatan oge anu sempat hadir ka ieu majelis anu sing sadaya TV hormat oge mudah-mudahan salamina aya dina jaringan apinya kalawan digiring rahmat jeung ridho Allah taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara sekalian hatur salam dina sagi penghormatan Islam. Maka udah sesarengan panjatkeun puji ka Allah Rabbul Izzati. Anu alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah udah sadaya dina ieu ngalangkungan qadar di qadar Gusti. Alhamdulillah para biasa diumur 40 tahun Pak Prabowo berbahaya dina radagan yukri nyaeta ilmu ngelangkungan ieu kejadian ngelangkungan ieu kewajiban anu mudah-mudahan urang sadaya jadi wasilah nomor kahiji kenging ilmu anu manfaat, nomor kadua kalawan menjadi sabab wasilah cumpar dengan kewajiban luhit di masalah dosa usabab beranggaran ke karena suatu kewajiban amalina kalian jadi sabab yang dibanggakan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukur tadabur moga-moga ditetapkan Allah Maha Ghafur. Alhamdulillah dan sadaya telah takdir Allah ngelangkungan la ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah maqsuda illallah. Mudah-mudahan dengan sadaya kempel ngariung di ieu majlis kalawan ku Allah dikempelkeun ke di hujan jawa hisab kalawan aya dina yuh-yuhan bandarana junjungan alam nyaeta bandarana Sayyidina Ali cek sebagian katana atau bandarana Kanjeng Nabi anu kadituna urang sadaya kenging yuh-yuhan ridho jeung rahmat Allah taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tilak salawat wassalam anu mudah-mudahan dicurahkeun ka junjungan anu pang salam dan salam dunya yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilak kabulagina ka para sahabatna tegalakeun ka para asbabu tabi'in tumuju ka urang sadaya anu mudah-mudahan urang sadaya siap nyontoh sartiru karena sakumaha jejak langkah makna anu kadituna siap ridho diatur ku hukum anu disumpikeun ti Kanjeng Rasul syariatna hakikatna ti Gusti Allah turido urang ngajalankeun kana eta syariat nya disebutkeun aturan agama Islam
kaditunan urang sadaya kalawan disalametkeun ku Allah taala dunya dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin ahli pangaosan rutina dina saat kang ayeuna pribados bade ngabahas di antawisna sanaos atos terang da aya lepatna lamun dicarioskeun deui atadi hanca deui. Insyaallah dina saat kang ayeuna gerakeun dina masalah iman. Hari iman teh cek sebagian keterangan tapi lamun dipayun tawakuf anu kasuhun jeung pangapura anu diudah bila lepat mamanaan lepat dina masalah ngabarisan lepat ngamaksadan kalawan disuhunkeun nyaeta di luruskeun kumargi sakitu di antawisna lamun ninggal kana sebagian tukilan nyaeta Syekhuna Al-Mukarram nyaeta Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ari iman teh eta teh dibagi dua bagian. Iman teh dibagi dua bagian, Ibu? Dua bagian. Atau sekarang kacan, Bu? Ibu? Atau sekarang kacan? Kacan. Kaya iman itu ternyata katanya sama si atau sekarang mau kacan. Gitu. Tapi ada satu iman ternyata ini tasdiqu bi qalbi. Kedua wa qawlu bi lisani, ketilu wa amalu bil arkan. Tasdiq Tuhan teh ucapkeun tulisan di bidang ku angga kontak eta teh sageumleuna jalma anu iman. Berarti jalma anu iman mah nyaeta salieun ti tasdiq jeung lisan teh kudu dituturkeun nyaeta ku amal. Ku digawe di antawisna Syekhuna Al-Mukarram nyaeta ngaran kana kitab ari iman teh eta dibagi dua bagian, hiji cek umum, kedua cek khusus. Ari iman cek umum nyaeta mutlak tasdiqu, artina mutlak ngandel. Naon cenah Ibu cek umum teh? Mutlakut tasdiqu, artina mutlak ngandel atau mutlak ngabenerkeun, mutlak ngalereskeun. Eta cek sebagian iman cek umum lamun bahasa lugo. Sawaun sarwa bae kana butina di makawan perkara di makawan hukum jaa anu sumping eta perkara di kalawan eta mah tisaha an-nabiyyu alaihi salatu wassalam tikangeuna nabi. Tah sarua bae perkara anu sumping tikangeuna nabi eta teh nyaeta urang wajib diimani tasdiq hartina ngabener. Kita sebelum nah margina yang ngebahas tentang masalah iman salah satu yang bakal selamat jalma dunia dan akhirat sababna iman. Bahkan sebagian katakan dina kitab Subul Iman sing saha jalma anu iman bunjung-bunjung ka agung alit sagede sing disasawi eta jalma bakal asup kana surga. Nah wayahna eta mah jalma bakal ngalangkungan heula nyaeta disucikeun, dibersihkeun dina tempat anu hina heula. Geus beak eta dosana kakara dikaluarkeun tina eta patempatan disebutkeun neraka. Jadi cek sebagian katana walaupun aya iman sagede siki sasawi bakal asup surga. Oh malah kurang kuat imannya, kuat iman.
Salah bakal selamat. Bahwa Allah di Al-Quran ngaturkan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina. Jadi sakabe demi waktu. Jadi sayangnya manusia bakal aya dina karugian. Jadi sadaya manusia teh bakal rugi, terkecuali anu rugi teh illal ladzina amanu, terkecuali jalma iman. Jadi jalma iman mau rugi. Ngan ari iman teh kurang mah iman nyaeta yajib pilna iman teh nyata wayajidu atau walayakus yajidu wayakus nusok nambahan nusok kurang akhiri iman urang gitu. Yajidu wayang kusu osok nambihan atau wayang kusu osok kirana. Bila mana orang sadaya nyaeta tambah dina imana bakal tambah dina kasayangan. Itu tadi kurang. Nyata yajidu wayang kusu itu iman. Osok nabihan. Tadi lamana urang nabihan imana bakal tambih dina kasayanana, tambih dina ibadahna, tambih getol dina ibadah, tambih dina urang nyaeta ngajalankeun parentah Allah jeung nyata Rasul, kadina urang nuturkeun para alim ulama ilmu tambihna iman. Bahkan cek sebagian keterangan tapi kapunsan nak marifat ka Gusti Allah. Tak eta tambah iman. Kumaha lamun urang-urangan dina kaimanan kurang dina kasayanana loba cawadeunana iman dina isana wa iman dina amalna. Lamun urang tuluy-tuluyan kitu pauh ka bina nepi ka naudzubillah nepi ka suul khatim. Naudzubillah min dari budak-budak urang sadaya mau menjelaskan atau berat tentang masalah iman mudah-mudahan tapi dina keimanan urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu kadua iman teh ya iman cek syarat khusus kumaha ari cek aja alihi Nabi sallallahu alaihi ngalaraskeun ngabenerkeun ngandolkeun kana naon bijami'i kalawan sakabehna mak perkara ma'rufun jaa an sulti bihi kalawan eta hukum an Nabi sallallahu alaihi wasallam anu sulti nanti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sakabehna gitu. Jadi anu sulti ti kanjeng Nabi teh mangrupakeun hukum syarat gitu. Tahuran teh wajib ngabenerkeunana, wajib tasdekna, wajib ngalereskeunana sakur perkara anu sulti ti kanjeng Nabi. Widehi bilih hilang ari iman cek loba teh mutlak kutasdiku mutlak urang ngandel mutlak ngabenerkeun. Ari cek istilah mah at-tasdiqu bi jami'i ma jaa bihi nabiyyu alaihi salatu wasallam. Ngabenerkeun sakabeh hukum anu sumping ti kanjeng sakabeh perkara sakabeh hukum anu sumping anu datang ti kanjeng Nabi wajib urang teh tasdekna artina ngabenerkeun. Nah itu cek syarat ngan ari iman eta ngebogaan martabat beda-beda. Iji aya iman urang mah iman taklid, aya iman taklid itu martabat iman. Kadua aya imana iman ilmu, katilu aya imana iman iyan, kaopat imana iman hak, kalima imana iman hakikat. Ibu martabat iman teh seperti itu sana. Aya
Hiji iman taklid, kadua iman ilmu, katilu iman iyan, kaopat iman hak, kalima iman hakikat. Ari iman taklid kumaha nyaeta nuturkeun ucapan batur bari teu apal karena dalilna nuturkeun batur salat salat cek Pak Ati batur mah puasa ayeuna teh puasa mah urang puasa eta teh tinggal ngabatur taklid darinya cek Pak Ketua teh Pak Ketua nah cenah ayeuna mah cenah Muharram teh masuk puasa ada batur puasa nah cenah teh batur puasa tak gitu eta teh iman taklid iman tuturuti gitu ya udah mah apa jeung dalilna nya nuturkeun we urangnya gitu usum puasa usum salat nya gitu lamun ieu sapertosna Pak Ketua usum zakat geus hakna wayana Pak Ketua lain Pak Ketua abi lamun aya eta teh hak kewajiban nah bagina paun bujeng-bujeng urang kacampuran tingkat campuran barang halal tetap bakal dihisab adunya maklum malunatun adi dunya bakal dilaknat malunatun tegasna dilaknat wa ma fiha jeung perkara sakabeh anu aya di alam dunya bakal dilaknat aya terkecuali illa bidzikrillah terkecuali jalma anu sok mikir ka Gusti Allah malilaknat terkecuali anu dibikri lagi jalma anu tukang pikir ka Gusti Allah eta moal dilaknat ku Gusti jadi sakabeh dunya bakal dilaknat jeung paneusina bakal dilaknat bujeng-bujeng anu haram subhan halal oge tetep aya hitungan bakal itu bakal dihisab itu jamannya bujeng-bujeng anu teu diamong ge bakal ditanyakeun ge gitu jadi bukan iman urang tuturuti kan ucapan batur eta teh taklid urang kalawan bighairi ayya arifah dalilan artina teu urang nyaho jeung dalil teu terang dalil cibu terang teu urang teh iman taklid teh iman nurutan lah tuturuti nyata karena ucapan batur teh usul ayeuna pangaosan cenah batur pangaosan ayo we pangaosan teh teh iman taklid gitu iman taklid kumaha cenah gitu iman bae iman kan kade iman teh tasdiqu bi qaulin wa qaulun bi lisanin wa amalun bi arkanin. Jadi ciri-ciri jalma iman teh cukup tasdiq jeung lisan, ngucapkeun lisan nanti iman tapi kudu dibarengan ku amal. Gitu iman. Nu kadua iman teh aya iman ilmu, ari iman ilmu mah urang nganyahokeun kana pirang-pirang aqaid. Aqaidul iman atau apa aqaid? Atos dasar berarti orang namun dasar dah mencari orang karena ilmu aja orang iman ilmu aja orangnya akal iman aja orangnya bari apal ujian dalilna orang acanya berarti iman iman takdir karek martabat orang iman takdir jadi iman ilmu dari iman ilmu mah nganyahokeun kana aqaid bari jeung apal jeung dalilna gitu ibu apal aqaid atos dasar berarti lamun dasar berarti urang mancan iman ilmu acan itu secara singkat itu waktu nu katilu imanna iman ayan kumaha ari iman iyan mah ma'rifatullah bi muraqabatil qalbi
Hartina nganyahokeun ka Gusti kalawan urang ngadeukeutkeun deukeutna hate. Cing urang geus pernah rasa deukeut. Entong ayeuna jeung dat Allah, bujung-bujung dat Allah jeung cahaya bujung-bujung itu. Urang mah geus deukeut hiji perkara anu diciptakeun ku Allah. Eta ningali urang kana hiji perkara dina hate kalawan naratas anu nyiptakeunana pernah teu. Itu iya. Bahkan saya sebagian katakan palayani itu maka tidak pernah leungit. Namun saha Rabbuhu pangeran nama eta daun. Tina naon anho tirohi tina keretegna eta hate terpatan ainin hartina tungtung soca jadi teu pernah leungit tina tungtung soca naon nyaeta dina keretegna hate kalawan paningalina nyaeta perkara anu diciptakeun ku Gusti henteu pernah leungit dina hatena kalawan muraqabana hate teu leungit nyaeta ka Gusti Allah teu leungit dina tungtung eta panonna ningal kana sakur-sakur anu diciptakeun ku Gusti Allah teh kalawan ninggalna Allah. Ieu tan kitu ningalana we nyaeta sudeunkeun ainul yakin. Eta ilmu ainul yakin eta. Jadi urang muraqabah hate kitu. Gitu, enggak pernah leungit. Gitu, tidak pernah leungit ka Gustina, tidak pernah leungit ka Allah, tidak pernah. Dina tungtung socakna, tan subekeun kitu teh ilmuna anu disebut ngaran ainul yakin. Cing urang kira-kira teh, urang lain teu pernah leungitnya, kadang-kadang paketuanya leungit teh terus. Moal, urang mah kitu leungit teh urang dina hate teh jangan aya dina hate teh sudah kieu minimal ku asmana Allah dina hate teh kitu terus nya keluar ke jeroana napas teh nyebutkeun Allah masuk kitu ibu teh ibu aya daya ibu aya aya alhamdulillah kakuping teh kakuping jadi ari anta ilmu imana iman hartina di muraqabatil qalbi muraqabah hate ngadeunkeun hate jeung teu leungit ka pangeranna tina tungtung panonna saeutik oge teu pernah leungit ayo urang mah loba leungit ieu teh nu kasabeutian teh ibu anu katilu nu kaopat iman hak ari iman hak mah wa ari iman hak eta ridhatullah ta'ala ningalina kana da Allah gunaon bi qalbihi kalawan hatena ningali ya Allah ari ieu mah teu leungit tadi mah ieu mah ningali nyaeta ku hatena ka Gusti Allah karena marifatna ka Gusti Allah dina naon bi kulli sayin dina sakur-sakur perkara dina sakur-sakur perkara kita ningali kata Gusti Allah begitu karena hakul yakin begitu hakul yakin secara singkat nu kalimat nyata iman hakikat iman hakikat mah arupana ruksak naon artina billahi kalawan Gusti wasako jeung edan weureuh eta jalma weureuh naon bagina weureuh eta jalma bi hubbihi kalawan bakat cintana ka Gusti nepi ka weureuh paingan saur guru sebagian abdi gelok bakat kageloan kalimat itu usaha ku Gusti Allah aya
aya anu nyarios kitu abdi gelo jeung kageloan usaha ku Gusti aya urang naon urang ngapoho jeung kapoho ku Gusti mana kitu nya ruksa rasa ruksa kalawan rasa dipentrok ku Gusti Allah salawasna jeung edan cek sebagian katakan kalau cinta terhadap Gusti Allah tak itu disebutkan hakikat nahi iman gitunya secara singkat jadi takkan ieu teh nyaeta rukun iman rukun iman sadayana budak baru seri rukun iman itu 13 sanes sudah 17 jadi 17 pasal paham 17 tambahan gitunya nu kahiji nyaeta antumina billahi kudu ngimankeun anjeun billahi ka Gusti Allah nu kahiji teh iman ka Gusti bi anta taqida kalawan nekatkeun anjeun ala tafsir netepan kana jalan tafsir Allah Ta'ala sajana Allah Ta'ala mawjudun qadimun baqin mukhalifun lil hawadis mustaqbil mustaqbil an kulli syai'in wahidun qadirun muridun alimun samiun basirun mutakal eta nekatkeun netepan kana jalan nyata tafsir diperinci Allah teh maujud hartina aya Gusti Allah Allah teh qadimun ti heula Allah bakin Allah tela langgeng mukhalifun lil hawadisi yulayaan kasabeh anu anyar mustaqni harti angkuli sain teu putuh Allah tina sakur-sakur perkara kebutuhan Allah kebutuhan karena sakur-sakur perkara kebutuhan gitu qadirun anu kawa muridun anu ngerasakeun alimun anu kuning asamimun anu basirun anu ningali butak alimun anu nyadaru eta Allahnya lalu dibahas banyaknya ya gitu ayat nyata menurut ijmal jalan ijmal anallaha kamalatin la tatanahi jadi ari Gusti Allah sanyana Allah eta kalawan anu sampurna jeung teu aya tuna sampurna balik sampurna ke ayat tutup itu jalan ijma itu padanya gitu nu salajengna secara singkat nu kahiji iman ka Gusti Allah tekadkeun Allah teh maujudun qadimun baqin mukhalifun lil hawadis mustaqim angkuli sayin wahidun qadirun muridun alimun samun basir mutakal jeung satrasna aja Allah teh eta kalawan sampurna ke aya tungtung itu nu kahiji nu kadua eta iman teh iman ka malaikat iman ka malaikat di anta takida kalawan sanyana nekatkeun yen nekatkeun ana huksanya malaikat eta ajsamun nuraniyatun jadi jisim anu bangsa cahaya jadi malaikat mah jisim tapi tina cahaya itu malaikat latipun anu lemes tapi Allah melangkungan eta malaikat teh urang kudu iman sabab eta malaikat makhluk Gusti Allah dan kan ieu diri aya naroskeun ari malaikat teh lalaki awewe bisi geunya atau siapa ari malaikat teh istri apa bukan
nyebut ari malaikat lain malaikat kuburon lain pamagat lain lalaki wala unasa jeung lain istri wala unasa jeung lain malawedding ari malawedding teh naon ibu keran malawedding malawedding teh aya dua anak aya istri aya pamagat tapi di hiji jang naon ngaranna sanes kitu. Jadi malaikat mah lain pamagat, lain istri, lain malawedding. Moal. Ade, itu malaikat. Ente. Malaikat. Lah apa? Teu ngagaduhan bapak lalu ka malai. Sugan saha papa daya. Teu ngagaduhan Pak. Gitu. Wala ama jeung teu ngaduhan ibu lalu ka malai. Malaikat. Sodibuna anu leres kabeh bimadina perkara akbaru anu nyaritakeun gitu anu nyaritakeun bihi kalau eta perkara anillahi ta'ala ti Gusti Allah anu leres jeung ari malaikat mah wayaquluna jeung tara naon tara Tuhan malaikat mah tara Tuhan wayaquluna tara Tuhan walaya seluruhna jeung taragi inum tarangaro malaikat walaya tanah karuna jeung malaikat tarika jeung malaikat nikah henteu malaikat teu nikah gitu malaikat mah teu di walaya tawaladuna jeung malaikat mah teu ngajuru suka dijurukeun ujung-ujung dijuru ke nikah oke nya itu malaikat walayatanamuna jeung malaikat mah tarakul walatu tabuk jeung malaikat mah tara ditulis naon amalahum amalna eta malaikat ya anahumul kitabah karena saya malaikat eta tukang nulis walayu hasabuna jeung teu dihisab malaikat bi anahum sana malaikat eta kali sabut tukang hisab gitu wala tujanu jeung malaikat mah teu ditimbang amalahum amalna diadaru karena sanyanya malaikat la sayyiati hatina daya hauna lahum malaikat wa yahsyuruna jeung malaikat teh bakal dikempelkeun ma'al jinni wal insi dikembang ke malaikat oke ya jin itu manusia dikembang ke gitunya eta teh malaikat urang kudu persantennya kan urang di antawisna urang kudu naon gitu nganyahokeun malaikat anu 10 jadi malaikat naon Jibril kadua malaikat Mikail, katilu malaikat Israfil, kaopat malaikat Ajrail, kalima malaikat Munkar, kagenep Nakir, katujuh Ridwan, kasalapan Malik, kasabuluh Raqib, kasalapan Raqib, kasabuluh nanti daerah lagi bulan kanyahu ke malaikat, jatuhnya, tapi anu utama malaikat di Jibril alaihissalam itu utama malaikat jadi ibu ya teh yang salapan berhasil tuh bu atau soe dari teh panjang karek sabarici karek dua gitu bu ya Allah karek dua kita teres teres ya terserah gitu ibu turun tuh cangga ayo barangkali ini tadi ayah tadi salawatan jalan salawatan arabon tuh oh
Allah tarik sama salawat darah saya tadi abdi Allah semua anu kamari sawan sepuh burung berinya salawat pada eta teh anu bersejarah kalintang bersejarah menaati kadang-kadang lain doyo saja kadang-kadangnya kejadian waktu harita berdekatna waktu harita nyata Mekah Madinah tempat itu dalam berangkat mana insyaallah selamat pada dia selamat pada atau sahabat dan saya sallallahu salamullah hari malaikat mah tidak pernah tunggu gitu turun malaikat. Setelah singkat ibu memberkati orang kudu iman karena kitab Gusti ari mana na iman ka Gusti Allah tasdiqu bi annaha kalamallahul munzal. Artina nekatkeun ngabenerkeun ngalereskeun kalawan sanyana kitab eta teh kalamullah dawuhan Gusti al-munazzalu anu dilungsurkeun ala rasulihi ka utusan Gusti Allah sallallahu wasallam. Jadi sakur-sakur perkara sakur-sakur kitab anu dilungsurkeun ku Gusti Allah kasaha nyata ka utusan Gusti putusna rasul. Berarti kudu akan kita kan anu nabina nyata nabi jeung Rasulullah. Nyata nah anu wajib dikanyahokeun kitab teh untuk teu sadayana. Cek sebagian kitab teh aya 104, cek sebagian aya 114. Nah anu wajib dikanyahokeun nya 4. Nya. Jadi nanti dasar kitab naon? Kitab Taurat. Kedua Jabur, katilu Injil, kaopat Furqan. Katabur ayeuna sapertos Taurat anu dinungsurkeun ka Nabi naon? Nabi Musa. Nabi Musa. Ayeuna sapertosna Jabur ka saha? Ka Nabi Daud. Ayeuna Injil ka Nabi Isa. Ayeuna Quran dilungsurkeun mana nyata bi khairil khalqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta wajib dikanyahokeun. Jadi kitab anu dilungsurkeun ku Gusti Allah merupakeun kalamullah nyata kautusan Gusti Allah. Sadayana kitab teh sebagian aya 104, teh sebagian aya 114.
tapi anu wajib dikenyahokeun urang sadaya mung opat hiji kitab Taurat, kedua kitab Zabur, katilu kitab Injil, kaopat kitab Quran Furqan. Kita kitanya kitab Taurat dilungsurkeun ka Nabi Musa, kitab Zabur pilih-pilih kadang-kadang orang enggak apalnya sabalina gitu ayeuna Taurat ka saha Musa Nabi Musa bahkan ku sayyidina Sayyidina Musa maka Sayyidina pada ku tawadhu semua ayeuna Zabur kasih Daud ayeuna Injil kasih Isa ayeuna Qur'an ka Sayyidina li khairil khalqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh akan wajib dikanyahokeun secara singkat intinya itu angka sadiji mu angkati nu kaopat nyata urang kudu iman ka Rasul Gusti ari Rasul teh wahum ari Rasul eta abdul ibadillahi pa utama-utamana abdina Gusti Allah. Rasul teh pa utama-utamana abdina Gusti Allah. Jeung ari Rasul teh wakulan fadlna alal alamin. Nyaeta hiji-hijina geus munggulkeun Gusti Allah alal alamin ka sakabeh bi anta tapi ada kalawan ningkatkeun urang sadaya anna wa ta'ala sanya na wa ta'ala saestuna wa ta'ala arsa parantos mutus lil khalqi ka makhluk rasulan hiji putusan atau untuk putusan rijalan lalaki jadi kudu Gusti lalaki gitu ngan di dieu layalam ada dahu ilallah teu ninga kana dibilangan roh Rasulullah teh sebagian terangan nyata ayat 213 ya tawisna cek sebagian tinggal minta 40 min nasli ada alaihissalam mugi ka nyata pak awalna pak akhirna nyata Sayyidina Muhammad itu utusan jabat jadi utusan jadi nabi itu kantin nabi gitu. Ngan nabi anu wajib dikanyahokeun jenenganana asmana sabaraha 25 itu wajib dikanyahokeun urang Nabi Adam, Nabi Zakaria, Nabi Saleh, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Ilyas, Nabi Ishak, Yakub, Ismail, Soleh, Ayub, Harun, Musa, Su'aib, Muhammad, Daud, Hud gitu ajeng Yusuf Dulkif Zulkifli Ilyas Lut jeung Sulaiman Isa Yahya Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa artinya eta wajib dikanyahokeun anu 25 gitu terus Bu ya terus jam salamannya atas jam salaman itu kira apa misalnya termasuk gitu misalnya marabaan gitu insyaallah jam 11 ibu ridho teh ikhlas nyata urang teh kudu naon ibadah bari amal di ibadah bari amal anu saleh bari ikhlas dina ibadah kan kitu nya kade urang teh kudu ibadah teh kudu ikhlas gitu di antawisna nyata ari amal eta teh anu jungkeun al amal usulun qaimatun wa arwahuha ari arohana amal eta siril ikhlas jadi lamun amal tanpa ikhlas dapat jasa tanpa ruh itu cek saha ini dina kitab Ibnu Athaillah-nya Ibnu Athaillah gitu jadi amal teh merupakan hiji nyata anu jungkerem anu ngadan kitu ari arwahna amal nyata ikhlas lamun urang amal tanpa ikhlas aya urang jasa tanpa ruh Bu
atos dulu kan san atos atos tasan atos katanya aman ini mereka maluan kali soalnya kan sekitar tapi kakak salah paham. Allahumma bisa nomor 5 nyaeta urang karena poe akhir urang percaya bakal aya poe akhir. Ibu percaya urang kudu nekat diwujudihi kalau wujudna ayana poe dijadi kalawan sakabehna mas tamal anu ngawoku perkara anu ngawoku alai kana itu poin akhir mana bungkusnya cek sebagian keterangan nyata dina poin akhir teh ayat kalimatnya kal hasru wal hisabu wal jazaa'u wal jannatu wan naru. Jadi dina poin harita bakal dikumpulkeun ibu urang teh bakal dikempelkeun disebutkan mahsyar. Ya Allah bakal dikembangkan ya Allah sanes dikumpulkan bakal dihisab amal dihisab kurang amal teh lamun urang sae insyaallah geus disadiakeun ku Gusti Allah pitempatkeun aya dua tempat aya disebutkeun jannah aya nar aya surga aya neraka lamun urang sae amal nyaeta dihisab bakal sae bakal asup kana lamun urang awon seueur awon dihisab ku Gusti Allah amalna seueur awon bakal urang asup kana neraka. Mana emotan urang itu kete bakal kadeduna bakal aya hiji balesan ti Gusti Allah nyaeta kalawan aya surga jeung neraka dibalas ku Allah. Ladang naon ladang amal urang keur di mana nyaeta gerak anu ayeuna di alam dulu tah ayeuna teh kudu nama urang teh seueur-seueurna amal-amal anu sae. Cek sebagian keterangan disebutkan poin kiamat teh yaumul akhir teh poin akhir nyaeta la laila ba'dahu wa la nahar. Jadi di antara rusaknya poin akhir teh la laila teu aya peuting ba'dahu sabada poin akhir. Wa la nahar jeung teu aya urang sabadana urang eta poin
Jadi daya berat, daya putih gitu. Sebagian gitu. Cek sebagian keterangan deui nyaeta auqatil mahdudati, nyaeta akhirna nyaeta pirang-pirang waktu anu dibatas. Jadi akhir waktu. Jadi moal aya deui eta waktu nyaeta ditantip sebagai poe daya disebutkan akhir waktu. Cek sebagian deui nyaeta akhir poe akhir teh nyaeta aya di dunya nyaeta tungtungna poe alam dunya. Makanya deui poe gitu. Akhir dina poe alam dunya. Gitu. Palaisa badahu mangkah juga aya poe badahu sabada akhir dunya. Jadi poe disebutkan poe akhir teh nyaeta poe pan akhirna alam dunya. Makanya deui poe gitu, makanya gitu disebutkan ya akhir poe akhir. Cek sebagian deui nyaeta tina poe dunya jeung awal-awalna tina masalah nyaeta anu ditungtungan gitu eta kok jadi itu kok pernah jeung poe anu sejen teu pernah jeung poe anu sejen gitu. Tah lamun contoh aya poe akhir aya poe kiamat benten poe akhir jeung poe kiamat. Ari poe akhir mah nu dieu teu aya derang teu aya peuting gitu atawa tungtungna waktu tungtungna waktu teu aya poe teu aya detik jeung tungtungna waktu moal aya di waktu ditampi waktu harita pangtungtungna atawa akhir poe dunya. Kumaha disebutkeun ayeuna sapertos poe kiamat? Tah ari poe kiamat mah karena engke urang teh bakal digugahkeun. Urang teh bakal digugahkeun Pak Ketua. Engke di dalam kubur bakal digugahkeun. Engke teh gitu sabada maot asup ka kubur tah di kubur teh bakal digugahkeun, bakal digiringkeun. Gitu. Gitu. Mana cek sebagai keterangan ibu lamun jalma ciri-ciri jalma nu iman mah engke waktu gugah dina naon digugahkeun ku Gusti Allah dihirupkeun deui nya tina kuburan bakal mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mana cek sebagai guru mah eta teh kedah seueur pikir gitu. Digugahkeun teh anu diucapkeun teh la ilaha illallah. Begitu. Intinya eta poe akhir gitu. Poe kiamat. Poe kiamat. Secara singkat sakitu deui. Nu kagenep iman kana qadar. Khairihi wa syarrihi min Allah taala. Sae jeung awan eta kalawan pamasti Gusti. Papasten di Gusti Allah. Ari maknana iman nyaeta kana qadar tekadkeun sanya Allah eta qadarul khair wasari hatina namtukeun ngerasakeun kana kalusan jeung kana kaawona qabla khalqil khalqi dina sameme nyata nyatakeun makhluk. Jadi ari qadar geus aya sameme nyatakeun makhluk. Sae jeung Allah mah eta. Wa anjami'il kainati jeung yen sakabeh anu aya eta bi qadarillahi wa qadarihi kawan qadar Allah jeung qadar Gusti Allah. Sakabeh anu aya eta kawan qadar jeung qadar Gusti begitu. Tekadkeun bahkan wayah dicukup urang i'tiqadun jadiman nekatkeun kalawan anu jadi ari anu jadi pasti
yang kurang teh nyata kudu narimakeun percaya karena qada jeung qadar Gusti Allah. Ayat surat Nabi kullu syai'in bi qada'i wa qadarin. Sakur-sakur perkara itu lepas tina qada jeung qadar Gusti Allah. Itu surat Nabi. Ayat di hadis la yu'minu teu sampurna mana saha abdun hiji abdi billahi ka Gusti Allah hatta yu'mina sehingga kudu iman bil qadari khairihi wa syarrihi kana qadar anu halus jeung anu gore yang cek sebagai keterangan dina hadis anu saja eta ari kana kabarengan Allah teu sampun ngewal didunya walaupun eta kalawan ti Gusti Allah. Sabab Allah teu marentah kana kaawana teu marentah kana kaawana. Rutin segitu baik tapi atur maka suara muslim salafat mudah-mudahan anu sakilas derajat dina masalah iman. Mudah-mudahan iman urang kalau dikuatkan ku Gusti Allah, kalau mudah-mudahan ditambih-tambih urang kalau ngaji pangosa ditambih-tambih ku Gusti Allah. Kiat atau nyata nabihan di masalah keimanan urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabab kaditunan tambah-tambah urang iman tambah-tambah amal jeung amal soleh. Itu binasa terbaik tapi atur kalau menutup kayu kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang